Kiran Jalu teu malirikeun carita Narasanti da puguh keur ngarapal mantra jeung ngusturkeun kakuatan batina mangsa ngagunakeun kakuatan ilmu kontak raga paksa. Rasanti jadi kerung can ngartieun kana kaayaan Kiran Janu atau Kiran Jalu anu harita ngagesekeun sapasang dampaleungeuna bari musirkeun perhatian kan jai lawan. Telila terus nyarita semua anu ngagero. Dadah ku silaing kekuatan ilmu kontak raga paksa Rasanti. Mangka muter silaing muter silaing Rasanti. Aya geteran kekuatan anu bareng jeung sorana Kiran Jalu. Eta geteran kekuatan teu bisa dilawan ku kekuatan tenaga lapisan Rasanti. Eta geteran kekuatan jadi ngadalikeun Rasanti anu harita badana jadi muter teu beda ti panggal we. Rasanti badana terus muter, harita Rasanti nyobaan nahan geteran kekuatan anu ngadalikeun dirina. Harita Rasanti ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna, tapi tetep teu bisa ngarobah kana kaayaan. Kiran Jalu ngumbar ka sukahatena nyarita di barung jeung seuri. Sanajan silaing ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna, silaing tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu kontak raga paksa deuleu. Sakedeung deui silaing bakal ngarasakeun sakeuta bedog dewek si Rasanti. Mangsa nyapakeun beheung silaing sia. Silaing geus moal bisa nyingkahan jeung ngabandung nakis panarajang dewek. Poe ieu mangrupa panungtungan keur silaing Rasanti. Kiran Jalu geus bisa mastikeun panarajang atau narajang ka Rasanti anu dina kaayaan badana muter kawas panggal, mangka geus moal bisa nyingkahan di panarajang manehna. Mangrupa sabetan bedog kana beheungna Rasanti. Harita Kiran Jalu maju narajang bari ngagero. Sapapeung silaing ku sabetan bedog dewek Rasanti, rasakeun sia. Jurelat Cilung. Kiran Jalu maju narajang. Tapi gerakan Kiran Jalu jadi kaneg waktu aya cirim anu ngajrelat saterusna narajang ka Kiran Jalu ngagunakeun suluh garing nu jadikeun senjata. Nu jadi kaget keur Kiran Jalu mah waktu Kiran Jalu ngabendung panarajang lawan ku takisan bedogna. Bantrokna bedog jeung suluh garing nimulkeun sora anu ngoprentrang anu saterusna Kiran Jalu ngadalik deui kadorong mundur ka tukang. Syuk kurilap syuk prentang dalik deug. Kiran Jalu ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Gancang Kiran Jalu mancukeun tangtunganana bari musirkeun perhatianana ka cirim anu datang ka dirina. Kiran Jalu kerung di barung jeung kaget. Sanggeusna sidik cirim anu geus narajang ka dina teh lah budak lalaki nu tayalian ti Nang Bule. Harita Nang Bule leungeun katuhuna nyekelan suluh garing anu dijadikeun senjata, bantrok jeung berguna Kiran Jalu. Rada ngagetar oge hate Kiran Jalu. Sabab manehna meh teu percaya bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan bantrokna bedog jeung suluh garing ngakibatkeun manehna ngadalik deug mundur ka tukang. Sedengkeun Nang Bule mancuh dina tangtunganana. Kiran Jalu netepseun ka Nang Bule betus carita. Saha silaina? Tu pupuku make jeung narajang kadewek sarupa budak edan. Urang ador silaing. Jelaskeun saha silaing? Sikap jeung caritaan Nang Bule masih dina kayan tenang, mangrupa karakterna eyang buana putih. Abdi Nang Bule alona Bibi Rasanti anu tadi bade ditarajang ku anjeun.
sedengkeun kayaan Bianti badana nuju muter duka kunaon abdi teu miharep upami dugikeun ka pun bibi cilaka lepat naon kitu pun bibi teh. Nang Bule nyelang merhatikeun heula kaya Rasanti anu geus eureun tina muter kawas tadi. Kituna teh lantaran Kiranjalu geus teu musirkeun perhatianana ka Rasanti. Perhatianana jadi pindah ka Nang Bule. Anu geus datang waktu Kiranjalu rek ngabina sageura Rasanti. Sedengkeun Rasanti harita merhatikeun ka Nang Bule anu keur adu hareupan jeung Kiranjalu. Kiranjalu kerung bari ngahulang sakedeung teu lilatus nyarita. Jadi si lain budak lalaki nu ngaranna Bule teh ha? Halus we si lain datang nyamperkeun ka dieu Nang Bule. Bisi si lain hayang nyaho dewek Kiranjalu. Atawa disebut we Ki Jalu lah. Jago bayaran nomor hiji. Nu bayaranana paling mahal. Dewek dibayar ku Juragan Barlan. Kudu modaran si Rasanti jeung si lain Nang Bule. Oh, janten kitu Ki Jalu teh. Bade ngalaksanakeun parentahna Juragan Barlan. Nah, apan abdi sareng pun bibi mah teh gaduh masalah sareng Ki Jalu. Teu pangge kana me ayeuna. Dewek jeung si lain kitu jeung si Rasanti memang teu boga masalah Nang Bule. Anu jelas keur dewek mah teu paduli saha anu bener saha anu salah. Anu penting saha nu ngabayar dewek parentahkeun ka hayangna. Bakal dilaksanakeun ku dewek parentahna. Jadi selain jeung si Rasanti teu beda ti mencek anu keur diboro cenah Bule. Hartina si lain jeung si Rasanti teh teu beda ti sato anu kudu narima dina mangsana di podaran. Ningali sikap jeung ngadenge caritan Kiranjalu anu ngahina nyaruakeun Nang Bule jeung Rasanti teu beda ti sato anu keur diboro. Harita Nang Bule jadi kahudang amarahna. Kaluar deui karakter aki buana ireng anu jadi guruna. Sikap jeung carita Nang Bule jadi kasar jeung galak. Maneh mah ngabacot teh kawas lain kolot anjir. Pelagug sia koplok. Dibebekeun ku aing sia tah bangus teh karek nyaho sia. Maneh montong ngagampangkeun rek modal aing sagarupa sa Ki Jalu. Oh, mangkelu kawas maneh mah ku aing sakali dibabukeun nyongkruk anjir. Hasok talung jeung aing tong deul aing peda bebenyek keneh sia Ki Jalu. Mun heueuh mah bagug modal aing. Kiranjalu puguh tepikeun ka beureum beungeutna lir upama besi atah beuleum. Muntab amarahna asa di nungkak lanyap ku budak satepak. Budak edan. Si lain bener-bener hayang modal paheulana meureun sakulungan dewek ha. Da boleh. Calutak luka kelanyap sianya capek sangeunana kitu sia. Si lain heula anu make podan ku dewek cenah Bule. Heuh hasok ari bagug mah anjir. Ulah ngabacot wae sia teh da geus kolos sia teh treh modal. Lain insaf sakalakuan teh. Siga nu heueuh we maneh mah. Bedog ngagurilap, bedog seukeut ge ari teu begug ngagunakeun nama keunana naon dipake tarung koplok. Dasar jago bayaran belagog. Salah setan jangkar kehet. Si lain benar-benar kurang ajar cenah Bule. Rasakeun sia modal siang Bule. Hea. Jurela cilung Kiranjalu majuna rajang bari matakeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan.
tapi nang boleh dinakayaan teingkah di tempatna harita ngagiwar ka gigir bari nakis bedog lawan ku senjata suluh garingna sok hiu kulap kiwar hiu kang jari jeug Kiranjalu ngadaligdeug bener ka tukang kadorong kudaya pangbendung nyeta pangbendung lawan mangsa nakis bedog lawan Kiranjalu nu keur ngajarig jeug ka tukang harita ngagentak luncat tusuk tepus ku panarajang susulan orokaya nang bule ge teu kapalingan gerak bari dina kayaan teu ingkah di tempatna harita nang boleh ngagiritkeun badana ka gigir bari nakis bedog lawan sok hiu kulap gilek sertiu kang geseh waktu sababaraha detik ti sanggeusna nakis bedog lawan harita nang boleh ngalakukeun gerakan anu teu katurutan ku panajo lawan panarajang leungeun kencan nang boleh kekemplong lawan anu belah katuhu saksu kekekasih cara aing kabulangan sedang Kiranjalu ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah daligdeug ralag Kiranjalu ngurinkeun sukuna anu keur ngadaligdeug Kiranjalu mancukeun tangtunganana bari ngatur reng hapan napasna Kiranjalu bari merhatikeun uji lawan harita ngomong sorangan sinang bule tetela lain budak biasa si kurang ajar deh kekuatan tenaga lapisanna kawilang hebat pembuktian suluh garing bisa dipakai senjata aing sorangan moal mampu ngagunakeun suluh garing dijadikan senjata kacepetan gerakanna waktu ngasupkeun panarajang teu katuturkeun ku panajo aing anu harti ilmu silat sinang bule geus tepi kana tataran ilmu silat tingkat tinggi edan tapi piraku aing jago bayaran kudu eleh jajaten ku budak saknap makaos sinang bule tapi aing masih boga kakuatan ilmu kontak raga baksa sameme ngagunakeun eta ilmu aing panasaran keneh rek ngagunakeun jurus simpenan anu khusus digunakeun bangsa ngalawanan musuh anu berat ningali Kiranjalu can ngawangun pasangan harita nang bule nyengsirikeun nya ceuk aing ge naon mangka lu kawas maneh mah ukur babang wungkul anu tarik anjir pakareka beunang ngasakali ge ku panarajang aing geus ngahuntet henteu sanggup neruskeun tarung maneh teh nya Kijalu si jago bayaran belegog Kiranjalu ngawangun di pasangan bari ngahulang terus nyarita jaga siata sumut na bule si lain kudu ngarti na bule eueuh ti dituna dewek jago bayaran maka kudu eleh jajaten ku si lain kurang ajar sia kalah kumaha oge si lain anu bakal ngodar ku leungeun dewek sia hasok tuh ngabacot wae sete buktikeun anjir ceuk aing ge eta bedog anu guguri lapan teh kudu begug ngagunakeunana atuh da maneh mah ongko jago bayaran tapi ngagunakeun bedog saukur begug nual tangka cau jago bayaran naon nu kitu patut anjir jala sedan alas budak edan jangan kaget si lain geus waktuna kudu modar sia da bule Jorewat cilung Kiranjalu maju narajang ngagunakeun jurus simpenanana kacepatan jeung kakuatan panarajang leuwih dironjatkeun malah ngagunakeun tanaga lapisan anu meh sapinuhna tapi panarajang Kiranjalu anu leuwih kuat jeung garang teh tetep teu bisa kena kana anggota badan lawan
Nang boleh sok sanajan teu ingkah di tempatna tapi siga nu geus bisa nebak kana satiap parobahan tata gerak lawan jeung arah sasaran panarajangna. Ngajadikeun satiap panarajang Kiranjalu rentas di jalan diwe. Dibendung ditakis ku senjata suluh garing anu digunakeun ku Nang Bule. Sok kulap tuar hiutang. 3 kali bantrokan bedog Kiranjalu jeung senjata suluh garing Nang Bule. Dina bantrokan senjata kanu katilu kalina samemeh Kiranjalu nyusul tepus ku panarajang susulan harita Nang Bule geus miheulaan malas narajang. Nang Bule ngajoelat senjata suluh garing ngababu kana beheung lawan. Rekat Kiranjalu ngagerakeun bedogna nakis senjata lawan. Tapi Kiranjalu kacelek Nang Bule narik panarajangna. Posisina anu keur luncat setengah badan meh bareng jeung narik panarajang suku katu Nang Bule najong kana dada lawan. Sat yuk geus. Warsa. Dada aing beudang deui. Kiranjalu ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeg mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi daya tahan badan Kiranjalu ge geus kalatih asak sigana mah harita gancang Kiranjalu mancukeun di tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Kiranjalu bisa ngarasakeun panarajang daya tahan badanna can kalatih bisa dipastikan geus bisa dirubuhkeun lawan. Kiranjalu musirkeun perhatianana bari ngomong sorangan. Si Nang Bule memang hebat ilmu silatna. Tenaga lapisanna ge leuwih kuat ya aing. Rek bisa ngungkulan lawan kumaha mun saukur ngandalkeun jurus sing tenaga lapisan. Aing geus waktuna kudu ngagunakeun kakuatan ilmu kontak raga paksa ieu bae. Sakumaha hebatna ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisan si Nang Bule. Manehna moal mampu ngimbangan kakuatan ilmu kontak raga paksa. Sagedeung ieu maneh modal si Nang Bule. Kiranjalu akhirna mah nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu kontak raga paksa. Geus bisa dipastikeun Nang Bule moal mampu ngimbangan eta kakuatan. Kitu ceuk pamikirna Kiranjalu dina waktu harita. Sedengkeun warga-warga anu ngabandungan kana lumangsung tarung pada ngarasa suka hatena sabab jago bayaran anu lah Kiranjalu geus 2 kali kabenangan ku panarajang Nang Bule. Teu matak aneh mun harita ngalobrolkeun ngeunaan eta kajadian. Inyaan hebat lah ijiran Ciimpit kajadian jago bayaran ngaren Kiranjalu teh geus 2 kali kebenangan bah ku panarajang Nang Bule. Alamak, padahal mun merhatikeun gulapna bedug jeung garangna panarajang Kiranjalu badak sentar kana hatinya. Eta mah geus boga kayakinan. Kajeun teh Kiranjalu naon teh nguras sakabeh tenagana kitu nya. Nguras sakabeh kemampuanana gitu. Bisa moal meunang sakumaha oge. Moal meunang ngalawan Nang Bule mah. Percaya ka euceuk. Naon sababna? Sabab Nang Bule putus rawing. Yeuh, jadi kira jago jeung jawara ti golongan jahat mah kudu geus tatan-tatan gitu nanti lantaran ayeuna putus rawing geus makalangan gitu. Moal radio ge bakal ge nyelong dunya kajawaraan teh. Bener aslina bakal jadi kenyataan. Baca budak paula kau ngomong ece. Tapi kumaha mun Kiranjalu ngagunakeun kekuatan ilmu seperti anu digunakan ku Rasanti. Dia bikin muter itu si Rasanti muter kawas bangal. Katingali ku ece. Si kancuk ece impit. Kumaha kira-kira na ita bakal mampu Nang Bule ngalawan ita kekuatan ilmu itu nih ilmu lah gitu cik. Nang Bule mah mal anak kudu jajakan ku ilmu nu kawas kitu adang. Anu mata ku ece ayeuna si Joko rek disampeurikeun. Sina ngomong ka juragan balan dudungan anak. Geus kudu hayang malas dendam ka anak
jeung isuna Sirawing da pamolaan mengenang dari sampeurkeun ayeuna ku Ece harita Cempit Giro indit nyamperkeun ka tempatna Joko anu harita kaentepan ku perasaan sabil ningali Kiranjalu geus 2 kali kabenangan ku panarajang lawan malah katingalina jadi mineng ngahuleng bangun anu kaget jeung bingung ngayuna nang bule harita loba anu keur merhatikeun karena tempat lumangsuna kejadian jadi kageteun waktu ngadenge sora Cempit anu geus aya di gigireunana. Hei, geus balik ka itu Joko. Mbak Joko, hei Joko, bejakeun ka jologan balan dudungan di dinya ye. Geus kudu dendam sagarupa terus ngabinaskeun Rasanti jeung boleh sagarupa. Tarimakeun we kan ada anu keur kaladapan Joko. Joko ngareret ka Cempit bari terus nyarita. Kenging Ece Empit bisa ngomongnya seperti gitu Ece. Nah, abang nurutan si eta Joko nurutan si abang. Justru dia yang nurutan si abang. Ya untuk gitu ngoge sih. Tapi genian eta dah ngomong si abang si ganu ngonah gitu. Lu matak nyobaan di dia yang ngomong kasih abang. Nges kesana, di dia mah didinya we nges. Macam mana pula si ganganu boga keyakinan Kiranjalu mah ngelejejaten. Ya jadi usaha, Mas. Ya, ku itu saya tadi nang boleh. jadinya yang tak bisa gitu. Joko muawaka balik nah sebab ngacan ngayak kepastian saat nganu unggul. Jadi Cempit ya omong di kene ngabandungan we. Jangan bodoh sagarupa ya si Mas Joko baik nyahin urutan si abang sagarupa. Hayang aya kepastian mah nya cekel omongan Ece atau Joko eta Kiranjalu jago bayaran anu geus dibayar mahal teh moal bisa mengenang saya percaya ka Ece mah mengenang lawanan incuna Sirawing mah anu matak Joko mending keneh balik bae salamat. Ya mending kene didinya ngatu. Kumaha Cempit menjadi paksaan Joko kudu balikna segala rupana. Tauna ngacan ngayak kepastiana atuh ngejek. Can kapisan kumaha lis Joko itu perhatikeun si Ranjalu ge teu ngawangun pasangan tingalikeun tuh siga nu bingung eta si Ranjalu oge kalau kasih ganu keur ulang bari jeung mikiran naon cenah siga nu bingung sok perhatikeun ku Joko jeung Cempil muterkeun perhatianna ka tempat lumangsuna tarung. Kiranjalu harita memang teu ngawangun pasangan sabab keur ngarapal mantra bari musirkeun kekuatan batina mangsa ngagunakeun kekuatan ilmu kontak raga paksa. Nang boleh sok sanada masih kene budak rek mangkat rumaja tapi saila dipeuseuh kutil urang guruna kungsi ngadenge obrolan ngeunaan rupa-rupaning ilmu kaasup kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib nu tanda-tanda lawan anu ngagunakeun kekuatan gaib cara ngawangun pasangan nyaeta ngawangun pasangan jurus ilmu silat tapi ngarapal mantra bari musirkeun kekuatan batina jeung terus musirkeun perhatianna ka nu lawan. Nang bule ku kasegetan palona bisa ningali bibir Kiranjalu anu geger nyeman keur ngarapal mantra. Ningali kana eta tanda-tanda nang bule jadi ngarti nu lawan teh bakal ngagunakeun kekuatan ilmu anu ngandung kekuatan gaib. Nang bule jadi kabayang deui waktu ningali kayan Rasanti anu muter kawas panggal. Eta kajadian teh tangtu ku ayana tinakan Kiranjalu anu ngagunakeun kekuatan ilmuna. Kitu ceuk pamikiran nang bule dina waktu harita. Dumasar kana eta pamikiran harita nang bule musirkeun kekuatan talaga lapisan sapenuhna kana sapasang sukuna.
sedangkan Kiran Jalu harita sanggeusna beres ngarapal mantra jeung musirkeun kekuatan batina saterusna Kiran Jalu nyarita getaran sorana dibarengan ku getaran kekuatan anu bakal karasa sarta tumiba ka jilawan. Rasakeun Gusti Lain lang boleh kekuatan ilmu kontak raga baksa si lain muter hasok muter si lain kawas panggal muter sana boleh nang bule bisa ngarasakeun datangna getaran kekuatan anu marengan karena getaran sorana Kiran Jalu. Tapi Kiran Jalu jadi ngaranju kaget ningali nang bule tetep mancuh dina tangtunganana teu kapangaruhan ku geter kekuatan ilmu kontak raga paksa. Malah nang bule harita kalakah nyengsirikeun ka Kiran Jalu. Maneh teh ngagunakeun kekuatan ilmu nahaon anjir? Kekuatan ilmu niup bujur hayam. Maka yang nita ka aing kudu muter kawas panggas sagarupa. Mikir atuh mikir seteh. Dageus kolot seteh. Cek aing ge maneh mah ngakukeun jago bayaran nomor hiji. Anu pangmahalna dibayar. Tapi belagu anjir tarung kalah ngagunakeun kekuatan ilmu kitu patut maneh Kiran Jalu anu bale gue tarungna sate koplok. Kiran Jalu ngarasa kaget jeung panasaran. Harita ngagunakeun di kekuatan ilmu naon Kang teh teu kaharti Kang loba bahasa ieu bahasa Rusia ya. Abdi kudu mikir heula naon dibacana teh. Tapi kaya nang boleh tetap teu kapangaruhan ku kekuatan eta ilmu. Tepikeun ka 3 kali balikan Kiran Jalu ngagunakeun kekuatan ilmu kontak raga paksa. Tetep aya pangaruhna pikeun nang bule. Musirkeun kekuatan tenaga lapisan sapenuhna kana sapasang suku nang bule tetelah mampu ngungkulan getaran kekuatan nu bakal ngadalikeun dirina. Akhirna Kiran Jalu jadi ngahulang bangun anu bingung. Sedangkan nang bule musirkeun panetepna ka nuju lawan bae terus nyarita. Maneh mah kalakah ngabangus we siga nu heueuh sia bodokotona. Geus 3 kali maneh ngagunakeun kekuatan ilmu teh. Tapi tetep eueuh pangaruh naon-naon ke diri aing mah. Katanya Gusti Lain ge belger keneh dewek geuningan. Lan Jalu. Maneh jadi bingung namanya. Rek kumaha bisa modaan aing ari kalakang ulang terus ngalamun Kiran Jalu. Kiran Jalu. Jago bayaran anu blagog. Ningali kayan Kiran Jalu anu ngahulang siga nu keur bingung. Jung kaget harita cempit ngarelet ka Joko bae terus nyarita. Nya, cek joge Mas. Mas, hei, nya cek kekuatan ilmu nu tadi digunakeun ku Rasanti teh henteu mampang digunakeun ka nang bule mah. Anu matak ece mah tita tadi oge geus boga kayakinan Mas putus Sirawi anu bakal unggul. Ya. Tapi naon? Yo. Perngatikeun ku Cengempit nyata Kiran Jalu masih kene ngacan bisa dirubuhkeun kudu jadi lawan toh. Artinya nyata Kiran Jalu masih kene sanggup nuluykeun talungna. Jadina Joko ngayeuna ieu talung teh ngacan ngaya kepastian gitu ngece. Jadi maksud Joko teh asa nanti asa nyaksian Kiran Jalu rubuh ka soler jajaten gitu. Ya teu naon atuh ari masih kene can percaya kana caitan ece mah Mas. Anu jelas ece mah wae tumpangan sok nah. Kalau aku mau oge putus Sirawi anu bakal unggul Mas. Duh. Jadina nonda entuk kudu ajakan tumangan ngalangu patoh. Oh boy iki. Ya sanunya eta Kiran Jalu nganu bakal unggul dina taluna. Nu mantakna ngentong wakanap. Naon teh
pastikan ulah gitu nang bule ngan bakal ngunggu belum tentu toh ngeta mah seluang ngejeng nyanyak wanan aja ari si emas kok teu percaya wae nya di bejaan teu percaya semas bangsa saya Joko masih kene kurang yakin Mas Joko kumaha dinya lagi jebrok gini tapi tingali teu perhatikeun Kiran Jalu masih kene ngahulang sinu keur bingung perhatikeun Joko Cempi jeung Joko musirkeun perhatianna ka tempat kejadian sedengkeun harita kayan Kiran Jalu ngageter hatena kekuatan ilmu kontak raga paksa mangrupa ilmu andalanana tetela teu mampu mangaruhan kana kayanang bule eta kanyataan meh teu bisa dipercaya ku Ranjalu da puguh ningali kana syariat mah nang bule teh budak lalaki anu rek mangkat rumaja asa pamohalan mun mibana kekuatan anu mampu ngungkulan kekuatan ilmu kontak raga paksa. Tapi Kiran Jalu geus kagok boronto ka palang carambang manehna mung mun tepikeun ka kudu ngaku kana kaunggulan anu jelawan sanajan dina kayan hati anu kaenteupan ku perasaan sabil tapi Kiran Jalu masih kene ngarasa penasaran hayang bisa ngungkulan ajen pangarti lawan harita Kiran Jalu geus taya dipilihan dina nuruskeun tarungna kajaba ti kudu ngagunakeun jurus pamungkasna Kiran Jalu ngawaun basangan jurus pamungkas muselkeun perhatian kanu jilawan bari terus nyarita bangun anu masih ngarasa percaya diri pikeun neruskeun tarungna kekuatan jeung kemampuan si lain memang cukup hebat mah bule tapi dewek can rumah sakati ti pangarti eleh jajatin ku si lain dulu anu mata kaina ieu tarung urang ageuskeun sia si lain atawa dewek anu bakal roboh ka soran eleh jajaten ku dewek bakal dipungkas sumaku di taruna bule jadi mane teh masih kene penasaran gitu Jalu hayang nganggeuskeun ieu tarung terus maneh ayeuna rek ngagunakeun jurus pamungkas kitu meureunanya hasok ku aing diladenan Jalu sugar we heueuh maneh bisa modan aing anjir wah geus teu loba batot si bule ayeuna si lain waktuna kudu roboh dina kayan eueuh nyawaan rasakeun si lain jurus pamungkas jorelat cilung kalayang Kiran Jalu ngajorelat terus ngalayang teu napakana lemah ningalin jelawan geus majuna rajang dida ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna harita nang bule ge ngajorelat terus ngalayang dina kayaan dua badan pada ngalayang teu kana lemah lumangsungna tarung masing-masing pada hayang bisa nibankeun panarajangna kanu jelawan sabetan bedog Kiran Jalu anu ngarah kana beheung harita ditakis ku senjata suruh garing nang bule dina ngabandung nakis bedog lawan harita nang bule ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisanana eta kayaan ngajadikeun kakuatan daya pangbendung anu marangan kana senjata suluh garing nu dipake nakis bedog lawan kejadiana ngageteun Kiran Jalu sabab bantrokan bedogna jeung senjata suluh garing nang bule ngajadikeun bedog Kiran Jalu potong jadi dua bagian syuk hilap saksiuk tang beletok meh bareng jeung lagragna bedog lawan kana taneuh harita nang bule ngalakukeun digerakan anu teu bisa dituturkeun ku panenjo lawan panajang nang bule ngahantem kana anggota badan lawan eta runtuyan panarajang geus bisa dibendung jeung disingkahan ku Kiran Jalu tumerapna ka Kiran Jalu harita badan ngacengkang oleab ka tukang terus langsung nyirorot turun ka handap syok yuk ceblot syuk hikeblek deuh ampun roboh aing roboh aing
Kiran Jalu ngagero panjang bari nahankan nyeri terus ngacengkang oleh ka tukang. Kiran Jalu geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Cengkang koleab kalayang kenaput. Kiran Jalu rubuh ngabebangkang maring lemah. Tina sela-sela dua juru bibirna Kiran Jalu ngalih getih anu haneut keneh nandakeun Kiran Jalu nyadangan tatu di jero. Nang boleh ngalayang turun ka handap kalayang plak. Sukuna napak kana lemah. Tenimulkeun sora atuh Joko molohok bengong mata simet ningali Kiran Jalu dirubuhkeun ku Nang Bule. Menang sajongjongan mah Joko ngahulang bangun anu teu percaya mun Kiran Jalu jago bayaran anu diharapkeun bakal mampu ngabinasakeun Rasanti jeung Nang Bule teh gagal. Karep jeung kahayangna juragan Barlan harita teu jadi kanyataan. Nya cek oge naon Joko hei Mas Joko karukian apa Kiran Jalu rubuh ngababangkang can bisa hudang deui bari nyelang bibirang nya gede nya panjang. Coba rek kumaha Joko ayeuna sanggeusna jago bayaran anu geus dibayar mahal teh kalaka rubuh le jajate geuningan. Ieu mah jagoan naon kitu patuh Joko. Mal bisa menang ceuk oge ngalawanan putus Sirawing mah anu keur makalangan di dunya kajawaraan kitu nya ge tong ningali budak keneh tapi pangabisana elmuna kabuktian pan ku urang. Kali cema ngarasa suka jeung sugema kana hatena oge ya Mas Joko anu rek binasakeun Nang Bule jeung Rasanti teh kalaka kajeng jehe geuningan. Untung teu nyangker jadi bangke status nama kumaha maneh gitu tanya. Nya Joko na make ngahulang kan bae ke Salemang. Kan dipikirang Joko kan bae geus kumaha nya. Cempit terus indit. Joko terus nyamperkeun karubuhna Kiran Jalu anu masih keneh can bisa ngonial hudang. Joko deku digireun Kiran Jalu bari sumengina hankan nyeri ngarelet ka Joko beutus nyarita. Awak dewe kasa nyeri kieu Joko. Aduh. Kumaha ieu teh? Kacacianana jalina seperti ngiok geuningan ke Jalu apa iki? Wah. Gagal maning son. Padahal tadi Ki Jalu aduh sakitu tadi nak ngomong ngerasa yakin bakal bisa binasakan si Rasanti ngejeng si Nang Bule tapi bukti kelawan nyata yo kenyataannya kelaga dia geringan mantong sore didinya Jalu siete hayang geerin ku aing kerja koi lewat ingat poe Rebo senengkeun dewek udah poe Sabtu jadi poe ieu ningang dina apes Joko. Wah ngalesan jama wong kenceng bayaran oyong gede tapi kebegug ngerakeun ngurang jauh-jauh dijemput ku ngurang terus minta bayaran minta diolakon oyong tilu perawatan heula. Opo iki? Tapi kerjane apa? Wah, dasar wong geneng. Oh, puroko lain jori bae dinyangerakeun ah. Ngintip Joko.